Aceh eta teh luar biasa ganja nu mantak disiksa teh ku Gusti Allah jara radi di tukangan imah digigir imah nya nama masak ge geus campuran ku ganja mantas ngadahar sayur leng sare geus teu bisa ku nasehat lain eueuh kiai ngajelas-jelaskeun diri itu tapi geus jadi budaya bae di Aceh di samping kumanehanana terus dikemas terus dijual melalui bos lewat ka dieu ka Merak datanglah ke Jakarta. Masya Allah kos kadar itulah kok teu ditangkap ku polisi geus sieun lantaran geus aya kodean di mobilna sing hade eta mah ulah ditangkap kode eta mah aman jasa sebab nu di luhurna teh eta mah balokna geus lain make balok 5 genep deui itu mah balok kalapa deui bahaya jasa tamang geus aman-aman bae. Ye, Gusti Allah kok jadi karari kerja sama atuh jeung urang Jakarta ya. Hantam ceker tsunami. 200.000 manusia beak kabeh. Coba kuari masukan rada balalan deui teh kuari beuki hancur tibatan kamari. Ulah disangka kuari Aceh teh beuki aman, beuki hancur tibatan kamari urusan permasiatanana. Lantaran kuari mah ojo ternyata begitu diteliti ke orang Amerika kamari turunkan orang Amerika potensi orenganan udah bagi dua yang ke Jakarta yang ke saya dikemas kuari dibikin ke Amerika tuker kuari jeung obat di Amerika na mere obat ke orang Aceh ieu na ganja dibawa ke Amerika kuari ngadalahar obat leuwih parah tibatan kamari. Ieu mah rahasia bae kula ngabejakeun ge ieu mah keur pada urangna bae ke lamun di itu atuh bejakeun deui. Pada urangna bae kitu ieu mah. Ieu Aceh teh negara urang Serambi Mekah kos kitu kaayaanna. Masyaallah. Beuki hancur guari lain lalagan. Mentak jelema anu ibadah pas di dinya nu deuk ibadah saya tidak akan kembali lagi ke Aceh. Kenapa? Geus sabaraha urang nu cerita ka kaula, waduh hancur lebih dari sebelum terjadi tsunami Pak Kiai. Enggak, saya tidak akan kembali. Kos kita nunyaho makuari. Peradaban, perzinahan dan lain sebagainya teh. Aceh ieu. Aduh, Masya Allah. Ieu nu ku urang dibanggakeun teh. Kebanggaan urang Serambi Mekah